Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad ate ofisial di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalawan diwuwuh ku qabul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa. Diiring ku kadedeh kanya Gusti anu maha suci, urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa di tepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita duriat ti alam gaib. Ayeuna kantun bagian anu ka-2 welasna. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Ian Aditya ti Palihan Rancah Ciamis. Kangge Kang Ian ngahaturkeun rewu nuhun laksa ketika bingahan rehna parantos ngintunkeun naskah sekaligus parantos ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongeng. Ning hilap di like di komennya nu saseur-seurna. Lainna naon. Mamang masuk bingah gitunya. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun gitu. Seueur lah media sosial anu tiasa diangge nge-share atanapi ngabagikeun link video mamang ieu. Atuh ngarate nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng duriat ti alam gaib bagian anu ka-2 welasna. Kumaha salajengna sorot cikopina, betot simbutna, pagan heula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah zalan. Tumpak dung dung tes. Para wargi sadayana caturkeun di mumunggang Gunung Ciremay surak anu ambal-ambalan dibarung ku pating karoceakna pasukan Demang Kalirangga anu keur campuh perang di tegal Gunung Ciremay nimbulkeun sorak pika keungeun pating gelencengna beuheung jeung sapatna leungeun ngebaur jadi hiji. Malah mah anu nyobaan rek ninggalkeun eta pakalangan. Jalanna geus dijagaan ku makhluk anu mangrupa awak manusia. Kaluhurna beungeutna jiga buaya. Eta makhluk-makhluk mangrupakeun baladna Kalirangga. 4 urang pasukan Demang Kaliraga mundur. Matana molotot, sungutna arapap eureup barang nempoe jirim anu matak pikasieun di hareupeunana. Malahan batur nama anu 2 geus babaiki bari tuurna ngaroroncon. Sedengkeun baturna anu liah maksakeun nanya bari ngamang-ngamang badog. Ari mang teh saha? Punten eta beungeut ning jiga buhaya kitu. Walah kumaha we atuh. Da kula mah siluman bebas sing arek ngarobah beungeut jiga kumaha wae oge. Jaba kurang ajar sia make jeung nyebut mang sagarupa ka dewek.
nya naon urusan da dewek mah asa termas boga anu jiga sia dulu manusia cek eta siluman buaya nu awakna sapotong manusia bari muncereng ka musuhna anu keur ngalepat. oh baru kanan teh gitunya iya meureun anu ngaranna buaya darat teh. Waduh cilaka euy, ampun we ampun wayana kula ngaku eleh ampun siluman. Ampun sih wayana teu bisa ampun euy si laing anggar kudu kieu ye. Ya sanggeus ngomong kitu eta siluman teu kanyahoan gerakanana leungeunna sakolepat geus ngeranggem cangkeng eta jalma. Anak buah Demang Kaliraga harita awakna diangkat ka luhur, sedengkeun jalma nu diangkatna gogorowokan bakat ku power kusabab eta sungut siluman buaya geus calangap siap nyapluk puhuntuna anu sareukeun. Cer teu karasa anak buah Demang Kaliraga anu keur diangkat teh ngihan ngepas pisan kana sungut siluman buaya. Waduh bangsat sia gening hazem jaba asin kieu karasana bau zengkol teh dasar kurang ngajar dulu cek eta siluman bari semu nyurang. Nu saterusna siluman buaya teu anta parah deui ngan belewar anak buah Demang Kaliraga dialungkeun jauh pisan pikeun baturna nempokayan kitu nu tadina geus ngamang-ngamang pakaran teh boro-boro kuat ngahabekeun anu puguh mah kabeh oge ngarempeyak jeung kokompodan bakat ku sieun. Sedengkeun harita Demang Kaliraga anu keur ngajanteng di tengah-tengah pakalangan matana mancok nalingakeun anak buahna anu paburisat pada nyelamatkeun diri masing-masing. Seetik oge dirina teu nyangka bakal menang perlawanan jeung menang musuh nu kacina ahengna jaba siluman. Kajaba teh eta seranganana ngadadak di luar hitungan. Pating hariukna pakaran patolek tak kahareupeun jeung tukangeun estuning matak pikahariwangeun. Siluman kalas renggi harita nangtung na tonggong kuda bari ngacungkeun tombak trisulana. Matana hurung ngempur mapakan ka sakabeh para wadia balad jeung musuh anu keur bitotama di medan laga. Da puguh pasukan kalas renggi mah mangrupakeun pasukan siluman. Dina campuna perang estuning matak pikagimbireun musuh. Jirimna pating belesat ngababad jeung notog-notogeun malah aya anu nyeret jeung ngalungkeun musuh. Dasar siluman mata kalas renggi anu seukeut nempo ka pelebah Demang Kaliraga. Kalayan bari nyerenge kalas renggi loncat bari ngalungkeun tombak trisulana curela acleung hut war. Eta tombak belesat nyurubuk mapag ka musuh. Datangna eta tombak dur angin topan anu nembrag ka sakabeh pasukan Ki Demang. Punten. Datangna eta tombak dur angin topan nembrag ka sakabeh pasukan Ki Demang Kaliraga anu langsung maracleng awut-awutan. Nya kitu deui pikeun Demang Kaliraga teu bisa deui nyingcet tina panarajang tumbak trisula anu siseukeutna pating buri nyai katojok ku cahaya panon poe. Demang Kaliraga nepi kana titis tulisna ku alatan serangan tumbak trisula kalas renggi. Harita beheungna serat serem kelenceng. Beheungna sapat ngakelenceng sapada harita nyawana paragan. Awakna roboh bari guyang getih. Bari kadenge sorasa segor sada sapi anu menang mencit.
Sakabe pasukan siluman baladna kelas renggi surar ambal-ambalan dumeh musuh utama geus pralaya. Sorana aweuhan ngakuruh meulah mega parat ka Jumantah marangan awak Kidemang anu nyirorot ti luhur ragrag hareupeun pisan kelas renggi keblung. Sora ngageblung lir batu ragrag kana cai. Sedangkan kelas renggi kaget nepi ka mundur 2 lengkah ka tukang. Matana semu ngeureeceum nempo warugan nu ragrag ti luhur langit. Nah manusia atawa dewa ieu ragrag. Gening ieu mah lain si Demag. Saya nu ragrag. Asa biraku ari dewa mah digebros kana mega. Ulah yakin ieu manusia teh nu ngaran Ki Jantra teh ya. Kusabab asa beda rasaan kana hate. Walah meureun eleh jajaten ieu mah gudungan aing nyatana Kujang Barda. Kagok dipodaran sia ku aing Ki Jandra. Sing horeng anu ragrag di awang-awang teh lain Demang Kaliraga, tapi badana Ki Jantra teh anu maclang dipangpengkeun ku Barda teh di tempat anu sejen. Saking ku jauh-jauhna jarak ngalungkeun Badra nepi ka mumunggang Cermai. Harita sanggeusna kelas renggi yakin yen eta jalma teh Ki Jantra. Kelas renggi langsung luncat, Trisulana nyuruh korek ngahancah hulu angen Ki Jantra. Ngan hanjakal takdir can nangtukeun Ki Jantra kudu palastra dina danget harita. Warugana anu ngagoler harita ngadadak aya nu nyamber ku hiji makhluk anu jirimna awak manusia tapi beungeutna kalong. Curelan kalayang keples. Harita eta jirim anu jiga jirim kalong gaya bag meber nembrag nimbulkeun angin anu cukup kuat keur ngahibarkeun layon-layon anu ngagaloler nepi ka mancawura ka mana boa. Kasuk kelas renggi nu kabawa ka dorong ku dorongan angin ngagaya bagna jangjang eta kalong. Awakna maclem, Trisulana bengkok. Sedangkan eta makhluk siluman kalong langsung piur hiber mawa Ki Jantra sakadet-net langsung ngiles ninggalkeun eta patempatan. Para wargi sadayana cag urang tunda heula ngeunaan nasib Ki Jantra jeung kelas renggi. Urang teuleun heula geusan sampeureun jaga. Ayeuna urang caturkeun deui kaayaan di Karanggalih sanggeusna kalagenggong meunang tugas ti Barda pikeun ngajagaan wewengkon sabudeureun eta wilayah. Sapopoena ngan ukur ngaronda ngalayang di awang-awang ngitenan ka sakuriling tempat. Matana nu burahay beureum mancok kaunggal sela-sela teu poho kaunggal juru nu dianggap nyurigakeun di ilikan. Kaparengan harita Ki Wira menang pancen pikeun nalingakeun jeung ngagambarkeun kaayaan Karanggalih. Ki Wira keur nyuhan heula handapeun caringin di sisi lembur. Awakna nyarande tangkal caringin anu dauna ngaroyom ka jalan. Kabeneran hawana karas tiis pika betaheun. Harita Ki Wira nyang hunjar bari ngarasakeun nikmatna angin anu ngahiliwir. Matana ngaradak semu berat. Katarajang ku tunduh di barung ku huai merelek. Maklum Ki Wira tas menang kacape.
lamun teu mikir kana tugas Ki Jantrang jadi lanceukna asa hoream kudu nalungtik nalingakeun lembur karanggalih. Sedangkeun harita Kalagenggong anu aya di Gegana Wiyati sanggeus nempo Ki Wira nu baheula pernah disiksa ku manehna. Harita Kalagenggong langsung nyirorot turun euntreub kana dahan caringin luhureun pisan Ki Wira. Kalagenggong nyerengeh sorangan barang nempo Ki Wira kerundutan. Nah hatena timbul niat ngajailan heula. Ngajailan heula Ki Wira samemeh newak nu jadi musuhna. Kalagenggong turun deui bari nyalingker ka tukangan tangkal caringin. Sedangkan Ki Wira sorangan geus ngalenggut deui bakat kuripuh nahan pitunduheun. Keur ngeunah-ngeunah halenggutan, Kalagenggong nyolok cangkeng Ki Wira ku curugna. Cos kebek. Ki Wira ngarenjag satekar kebek. Manehna meh-mehan loncat saking kurwas. Dumeh cangkengna asa aya nu nyolok ngeleket. Matana culang cileung nempoan ka tukang kahareup jeung kasisi kagigir. Tapi waleh eueuhna naon. Ki Wira ngagerendeng sorangan, bulu pundukna ujug-ujug asa geus skandal kukurayeun pating puriding. Buah-buah aya curi ieu mah. Coba handapeun caringin. Cung gerak ka sabrang ka Palembang poma balik deui bari moal kurupuk Gitu ceuk rendengna Ki Wira. Ragamang Ki Wira ngusap kana pundukna. Tapi karek oge dampaleunna antal kana punduk, leungeunna karasa. Asa aya nu nyekel jaba meuni tiis karasana. Atuh puguh we Ki Wira gancang narik mulang deui leungeunna. Tapi hanjakal karasa berat asa aya nu ngabetot. Ki Wira gugurubugan. Sedangkan Kalagenggong mah seuri ngeh kai bakat kubunga dumeh Ki Wira gegarabagan bakat kusir. Teu kapalang Kalagenggong harita niup ceuli Ki Wira. Puah! Goak Ki Wira ngagoak bari babai hitut. Sukuna nu geus cingked deh diseseret anu maksudna rek kabur. Tapi orok haya Kalagenggong gancang narik kolorna nepi ka moros. Lol. Barakata. Kalagenggong seuri meuni ngabarakata. Kusabab nalika kolor Ki Wira dibetot teu make cawet. Nu katampo pisan kerisna jabrig coba jimatna nu 2 menit pararewat. Nu akhirna Ki Wira ngomong bari arapap areup. Ampun ring euy, ampun. Rumaos simsik sim kuring cucunga nyalande teu permisi heula. Ayeuna mah wayana we lesotkeun ieu kolor kula. Duh ieu era pusaka kanyawan rupana ieu lesotkeun ieu ring euy. Ceuk Ki Wira bari acong-acongan nyembah sok sanajan henteu nempo kajeri makhluk anu ngahareuyanan. Beletak eta Kalagenggong neke sirah Ki Wira bari sakalian nembongkeun jirimna anu asli. Kabeneran Ki Wira langsung cengkat bari muringis. No ari breh teh matana sidik nempo hareupeunana aya makhluk nu kacedak pikasinana. Goak deui Ki Wira ngagoak bari beretok teh lumpat sakalumpat lampetna. Sosanajan kolorna morosot geus teu ditolih. Sukuna ti karijet awakna ngacurarit ragrag kana batu anu mencos. Duak cerem. Dadana katiir nu sapada harita getihna langsung muncrat. Teu kungsi lila Ki Wira beuheungna mulapes ngalepaskeun nyawa. Sungutna calangap matana molotot jiga nu paeh panasaran. Sedengkeun Kalagenggong nyerengeh bari mu puas. Modar sia mangluk kurang ngajar. Alah
Anggeus oge euy tugas teh. Tinggal laporan ka Jang Barda. Waduh, tapi keula ulah rek nempoh heula Nyerati bisi aya nu ngaganggu ku makhluk model gitu. Bahaya menepi ka aya nu ngaganggu teh. Bisa-bisa ngamuk ka kaula Jang Barda. Padahal mah kurang kumaha Nyimas Banduwati oge sakitu mencrangna. Mun kukula mah geus we dikawin dua anak bisa gebrugeun kagok. Itu Kalagenggong harita ngomong sorangan. Nusa terusna belesat. Kalagenggong ngabelesat ngajugjug ka pademukan Mang Engkos anu dipake panganjrekan Nyi Ratih samentara. Nalika geus tepi kalembur karanggalih tepatna ka imah Mang Engkos. Kasampakkeun Nyi Ratih keur ngalamun di tepas hareum. Pamenteuna semu alum muyung. Emutanana ngalayang kanu anggang. Nginget-nginget Barda nu geus lawas datang-datang. Kalagenggong saurang jin ti golongan Ifrit. Matana teu ngicep-ngicep nalingakeun ka Nyi Ratih. Dumeh Nyi Ratih jika nu keur jauh paninengan. Nah hatena aya paniatan rek langsung ngabejaan ka Barda. Dirina jadi ilu barinjan bisi Nyi Ratih jadi ka leleban. Be ambe kumaha teuing Jang Barda. Karunya ieu Nyi Ratih bisi kagegeringan. Nyah teuing ku kagelisanana. Jaba meuni bae nol kitu. Duh Jang Barda. Gawat geura datang Jang Barda. Kalagenggong na hatena ngagarentes kitu. Tepati lila Kalagenggong ngabiur deui ka awang-awang. Maksudna marek neang Barda kawidulara. Kebat lumampahna Kalagenggong nu ngapak mega ngambah Jomantara. Jirimna nyeot kakulonkeun ku malayang di setengahing gegana Wiyati. Kaparengkeun dina sajroning lalampahanana. Mata Kalagenggong anu awas sakolepat ningalikeun hiji jirim hideung anu nyangkeh saurang waruga keur hiber kabeh wetankeun. Harita Kalagenggong ngarandeg di awang-awang. Nah hatena asa ku panasaran hayang nyaho ka eta jirim anu keur nyangkeh hiji waruga. Kalayan teu talangke deui Kalagenggong muterkeun lengkahna budak jirim hideung anu keur suat seot nyuai-nyuai mega. Dasar Kalagenggong saurang makhluk bangsa jin. Dirina teu butuh waktu lila pikeun ngajugjug kana tujuan. Sakiceup manehna geus ngacegak naluhur mega megatan jalan anu jadi inceranana. Dikersakeun jirim hideung anu tetela siluman kalong anu mawa wujud Ki Jantra. Sapada harita rag ngeureunkeun hibarna. Barang dihareupeunana katempo aya nu ngacegak ngahalangan jang jalaneunana. Waduh, kaget euy, kurang ajar. Nasaha si lain. Ujug-ujug aya hareupeun dewek ngalangan jalan dewek. Saha lain? Cek siluman kalong bari muncereng. Sedengkeun huntuna nu sareukeut ka tembong rangeteng pating kretek nan amat. Kalagenggong teu eleh gos. Matana nu burahay beureum teh ngajak dikaluarkeun heula terus diasupkeun deui bari nembalan. Wanohkeun kula Kalagenggong. Ngahaja megat rek menta eta mangkruk anu dibawa kabur ku si lain. Saha si lain sebenarnya wani moal kabur eta mangkruk? Oh gitu. Ya,
bisi lain can nyao wanogeun kula nu katelah Srigati Raja Siluman Kalong ti Laut Kidul. Naon urusan anak ilaing jeung ieu manusia? Oh, jadi si laing teh Raja Kalong. Yeuh dengekeun ku ilai. Urusan kula jeung eta mangkluk moal dibejakeun. Anu penting gerak eta mangkluk gerak lesotkeun deuleu. Dasar belegug sia, sugan bener. Hanas geus Darya, hana geus Darya ngadengekeun ngadon ka mana karep nyarita teh sia jurig. Srigati kacida ambakna tumeh asa diheureuyan. Upati lila mainan niup ka palebah Kalagenggong. Wah, wush. Sapada harita angin ngegelebuk tarik pisan. Sok sanajan ukur tina tiupan sungut, tapi ulah salah sabab Srigati ngaluarkeunana make tanaga Cirono Tohaga. Sora angin anu ngaguru papiuh narajang Kalagenggong anu geus taki-taki nampanan panrajang musuh. Harita dadampal leungeun Kalagenggong disilangkeun hareupeun dadana dibarengan ku ngawatek ajian Bayu Bajra. Bina dangat eta kene dua kekuatan ilmu anu kacida aheng diadu di awang-awang. Wush, berasa ceger. Kadenge sora nu ceger tarik akibat bantrokna dua wawasen. Sora awuhanana ngacak-ngacak mega nyaliara kaunggal sasana. Langit ngadadak angkeb poe dibarungku sora anu geuman minuhan sakuliahing jagat. Srigati ngacorelat dibarengan ku nyeleberna cakar-cakar anu pating hariu narajang ka Kalagenggong. Corelat cenah lap. Kalagenggong ngelau awakna sakicep geus aya tukangen Srigati. Sedangkan Srigati awakna nyoloyong ka hareup. Kasempatan ieu teu diengkekeun deui ku Kalagenggong. Bukiu cebrot. Dampal suku Kalagenggong anu cebrag nyayang kana punduk Srigati. Kontan awak Srigati langsung nyeot ka handap ka teumbrag kurohakana kekuatan tajongan Kalagenggong. Tinggal sabaraha tumbak deui awak Srigati rek ninggang kana lemah. Srigati Raja Siluman Kalong gancang kibegeun awakna. Kibeg piur. Awak Srigati ngabiur deui kaluhur nembus ka Mega Malang. Amarah Srigati beuki ngakolak ku ayana dirina geus bisa ragra. Sungutna bebenghes, leungeunna anu beulah katuhu diangkat. Sedangkan anu kencamat tetep nyekal pageuh waruga Ki Jantra. Caya hideung harita kaluar jadi dampal leungeun. Anu sapada harita caya hideung robah jadi wujud Camati Sakti. Geram modar sia juri goreng patut. Rasakeun ieu pecut-pecut naraka deuleu. Wuhut. Sanggeus ngomong kitu, Srigati mecutkeun cambukna. Ceter. Ceter. Berebe. Sora eta cambuk ngaberebet dir gelap saleser. Ngaberebet silih susul jeung baturna. Pecut naraka narajang nalir kilat anu pating seleber neangan sasaran. Sedangkan Kalagenggong gentak nyingcet sakolebat ningkahan jeung ngasupkeun serangan balesan. Hiu. Heureuk buleudna Kalagenggong datang nyodok di handap. Dibarung ku ngawatek ajian rengkah gunungna. Srigati rikat ngadayagageun awakna. Bari mapag panarajang Kalagenggong ku pecut narakana. Siot jeger. Dua kasaktian bantrok deui. Juralit. Kalagenggong sakalieu mangajuralit. Teu mampu nahan pangaweruh kadigjayan musuh. Awakna ngolembar. Sedangkan Srigati geus mapag deui ku pecutna. Anu dibabukeun kana dada Kalagenggong. Tapi
nalika keur kitu nah atuh ari ujug-ujug olo waktos nah kabujeng seet wadia bala ate ofisia keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun heula we dugi ka dieu insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui atuh ku kitu ku kieuna mamang sajamit mungkur pamit mundur dipayuneun para wargi sadaya ayo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.